Bernaon Ki? Alah, cari. Biasa we kolot santai, hirup mah kudu santai. Hirup mah kudu dimati, kudu santai. Oh, abdi mah meni santai wae. Jiga jelema gedean wae. Palingan si abdi mah bahagia wae nya. Jalmi nonong ngaranna. Oh, ngan eta kopi-kopi acan geunan Ki. Kudu tadi aya oge. Oh, gitu. Bae lah. Ieu mah aya naon. Ah, ulin we. Bari saja mereka desa gitu. Kan sekalian we rek ngabejaan gitu. Tadi panggil jeung Ki nih di jalan. Aya naon tah? Cenah mereka dieu. Mereka Aki Haris. Oh. Sini mah rek bayar hutang. Oh, boga hutang. Boga hutang. Urut naon eta hutang? Eta urut gemuk. Oh, gemuk Keur katakalan. ketangkalan. Si eta mah hutang wae nya. Pokokna mah mainna mah jadi sangsara di dieu. Balampak wae sih ini nya. Lain. Tadi teh panggih ka jeung kini teh di jalan ieu nya. Kade geus hafal teu. Can, aya naon? Da ieu teh geus buyur salembur ieu mah. Naon teu apa? Teu atuh. Kan kini teh boga penyakit anyar. Ih, sia. Tara gaul sih jeung Pan ngurus di dia banyak senang-senang. penyakit teh. Si eta mah nama teu kaok ningali ceuli jelema. Uih, Sok hayang ngegel. baunya. Pau. Kadaharan utamana meureun eta ceuli jelema ayeuna mah. Jadi satu tuh. Oh, hade. Eta Kering teh naon itu teh? mun teu salah mah nu kitu teh penyakit rabies atawa penyakit anjing gila gitu. Beda bieu nya anjing gila, anjing edan. Oke. Anjing edan. Meureun anjing edan. Nu tadina digegel anjing edan. Tah cek beja mah kitu. Ting sabulan nu heubeul, ting saminggu nu heubeul. Nya ada geus. Manehna teh cenah digegel ku anjing edan. Kada tahu gitu mah meh. Makana. Nah, bejaan teh bisi babakan itu. Ulah deukeut deui. Salametkeun deui bisi didahar ku manehna. Oh, kowe teh mah. Bisi manehna ngadeuketan. Bisa moal majar hutang gitu. Nyari masalah eta mah teuing. Kan nu jelas mah. Salametkeun deui. Bisi digegel. Ngomong teh urang kudu kieu tahu. Nya kumaha carana we lah. Nah ditutupan, nah dikurung, nah kumaha terserah. Sieun digegel jadina. Ayeuna mah aya tongkoroning eta kaki gajah aya, naon aya pan. Tah eta mah penyakit anjing edan. Cecen aya corona bau. Ayeuna kieu di penyakit. Tidak mau luas padanya. Waspada. Tak kitu ieu mah ngan sampurna beja. Mereka mah Ya ntar kena uruskeun ka desa, manteng rek nguruskeun eta ka desa. nu di bejana. Ade. Nya. Itunya kinya. Nya. Assalamualaikum. Salam. Edan. Parah tuh madanya. CS gering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, mana? Itu ke Haris. Ya Haris. Ya kita ya boga penyakit stroke yang ayan cenah teh. Oh, si Haris nu gondrong teh ah. Iya eta Nu aki-aki teh ah. nya nu sekolah pisan apa. Kadi. Enak nya sadar. Si Haris nu gondrong teh ah. Da kumaha kitu enak. Eta. Ayeuna mah boga penyakit nu aneh. Maksudna nu aneh naon? Cenah mah ayeuna mah boga penyakit anyar. Anyar kumaha maksudna teh? Loba penyakitna si eta mah. Oh si Haris teh teh. Heeh. Cek sa eta teh. Aya we beja, loba beja. Paling pareto kan stroke.
Ayan. Iya benar. Ayeuna boga nu anyar penyakitna. Saya nanya dulu, mau lagi can salsa teuing sia teh. Nu loba penyakitna si eta mah. Oh, sehari saya teh. Heeh. Borongan meureun. Borongan si eta mah. Ieu penyakit teh ayeuna mah penyakit torek. Budak teu ngadangu. Nah, teu ngadangu. Teu ngadangu maksudnya. Tai ceulina ge beureut sagede kieu. Oh, berarti mangpet gitu. Bangpet. Emang berarti kudu dirojok atuh. Heeh, kulingis mun bisa mah. Ade ka si eta mah. Jadi kulantaran torek, tong cocorowokan. Moal kadangueun cocorokan oge. Jadi kudu kumaha tah? Jadi lamun ngomong ka manehna mah kudu harewos ari kadangu. Oh, kudu Tah itu karena celina. oh. Ari kadangu. Itu percaya teh. Ah, saya percaya lah cacam apa kan ningali. Bukti ge sorangan ka ditu. Saya tadinya ke Haris ya. Nya sok. Benernya Bener. ente nya ente-nya. Gitu. Ya, saya kan tanya. Nya, Yuk, assalamualaikum nya. Iya, iya. Yuk, Assalamualaikum. Habis gawean urang. Tahu nih teh. Orang habis jangan ente. Sampai danau. Kena ente coret. Oh, Terus si Emen. Oh, kamu gak bisa si Emen. Ente bukan ente coret. wah, ini mah sarua dirinya oge. Bagaimana? Tahu aku mah. Mana boga penyakit aing edan. Periksa dia celi. Kata aing dia. Bagaimana? Ayo, si Emen. Jangan si Emen yuk.